Hayu besti, tuh ayeuna mah dek ngagoreng lauk, tapi ieu si laukna teh moal digoreng hungkulnya besti, tuh ayeuna mah dek disambel. Bisi bosen cenah digoreng wae, jadi disambel we heeh. Tuh ieu teh tinggal ngagoreng laukna ieu deui tah lauk salem besti, laukna campur-campur. Ieu teh tuh geus asak besti angkat we nya. Tah geus kieu mah tinggal di ieu we bumbuna teh dicoper tuh. Tong di blender nya tuh ambil rada kasar keneh lamun di blender mah engke teh sok halus teuing tah ieu teh numisna teh make minyak nu tilas tadi ngagoreng lauknya bae da ieu mah jeung masak lauk ieu tah dibumbuan we bumbuna mah biasa nya bumbu kaldu penyedap jeung gula bodas geus we kitu we besti nya tong neko-neko geus ngeunah ieu ogena nikmat tuh jeung sangu haneut. Tah lamun geus kieu mah asak besti tuh diangkat teh parinkeun ka dieu kana wadah tuh. Geus asak we nya tah. Hayu ah besti nuhun tos nongton videona.